teu baca bismillah baik deuk sapotong teh deuk anggeus nya nama mazhabna Maliki. Urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca sholawat baca anu nanya ieu di cilok maca bismillah maca sholawat teh tangkorak sia. Ngaji ya tuh. Tahu dunia ngajina anyar ka dieu, ngaji teh teu baca bismillah Wahabi meureun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengah ayat kaluhur teu kahandap teu tahun bae ulah maca bis. Menurut mazhab Syafi'i makruh. Tuh gitu. Geus imaman ge sarua bae. Mun datang ka anggeus mangga bismillah, mun teu datang ka anggeus ulah. Potong ayat tina ayat nu kamari diturunkeunana ieu ku Gusti Allah di Gunung Arfah. Tahun ka-10 dina waktu haji wada. Haji terakhir Kangjeng Nabi munggah haji ka Baitullah nu kuari jadi anggaran haji eta pikeun pelaksanaan haji ieulah disebut haji wada. Haji terakhir nu teu sababaraha bulan deui bahkan hanya beberapa hari Kangjeng kepulangan dari haji ieu kemudian muriang panas kemudian dipundhut ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah ayat terakhir nu ku urang dibaca. Moal nu geus kolot mah ieu ge barang ngadengkeun ieu haji datang ka ieu mah terakhir buat ieu. Sak kolot teh atuh nu kolot teh nu ngora ge asup ngan pantesan nu kolot teh. Ya urang tapi. Geus kolot asal muriang asana muriang ieu nu kabawa ka kuburan. Beda we geus kolot. Lain deui karasa. Ieu ayat sapotong. Kamari Gusti Allah ngajelaskeun hewan-hewan anu diharamkeun. Urimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi fi al-ayat. Sapotong ayat ieu mentak urang lamun maca ayat di tengah ulah maca bismillah makruh. Taul bae. Urang lamun maca ayat tengah-tengah hungkul moal diteruskeun. Taul bae sanajan jadi imam. Jadi imam ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dek sapotong ayat ta. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Wadhkurullah. Allahu Akbar sapotong ayat tuh. Nyahoting embung gak disuruh nyahoting talar nangan sakitu. Gitulah maca bismillah. Mun maca bismillah mah dengekeun mun maca bismillah mah kecuali dat dianggeuskeun. Datang ka sama pantai tiket ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati datang ka anggeus saya etik ada beberapa ayat baca sama bismillah lantaran datang ka benar wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah terus sama lamun datang ka anggeus bismillah. Aturan-aturanna begitu. Lamun timimiti mah bismillah biasa. Kemudian datang ke tengah detereun tuh salah. Karena jangan tabihin gitu nah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Allahu Akbar.
Makmum mau dia terus naon? Hukum. Sami Allahu liman hamidah. Ini teh masalah. Terus masalah. Jadi ulah sieun. Surah kedua, wa idil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulah maka bismillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Allahu akbar. Potong. Kecuali terus datang ke anda. Ini contoh cara-cara macam bismillah ya. Wa idil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Terus datang ke anda. Bismillah anda. Ulah bismillah mun teu datang ka anggeus, lamun datang ka anggeus, datang ka anggeus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus datang ka anggeus. Tah kitu. Aya di Arab teu baca bismillah bae deuk sapotong deuk anggeus. Nya nama mazhabna Maliki. Urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca sholawat baca anu nanya ieu di cilongok maca bismillah maca sholawat tangkorak sia ngaji ya tuh tahu dunia ngajina anyar ka dieu ngaji teh maca bismillah wahabi meureun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengah ayat kaluhur teu kahandap teu tahun bae ulah maca bis. Menurut mazhab Syafi'i makruh. Tuh gitu. Geus imaman ge sarua bae. Mun datang ka anggeus mangga bismillah, mun teu datang ka anggeus ulah. Koma tarawih mah. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Terek siapa itu? Rakaat kedua. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu samad. Oh, apa ulama macam bismillah sama. Ulah dekat Allahu samad. Ada 20 ayat 26 rakaat. Eta ngangsa ukur 3 surat. Tuh, baik. Tentulah iya sama begitu aja. Dengan beradab doa. Sama-sama. Tanya, Mam, kok buru-buru amat juga mana? Bisnis. Karena enggak si ini diterusnya bisnis. Oh, berat. Ngelakuin bisnis, sholat, tapi potong letter. Lamun urang nyaritakeun bangsa jelema laluhur. Jelema luhur teu dicoba. Urang ngadenge wali resep jasa ngadenge modelna. Karomah nu dibikeun ka wali tungtungna haju urang kabita hayang ngadenge wali teu kahujanan urang hayang ngadenge lamun wali maka salengka urang hayang ngadenge wali bisa hiber urang hayang ngadenge wali bisa nyiples urang hayang ngadenge wali mati Mekah bisa jalan cai zam-zam urang hayang. Bagus itu hayang gitu, hayang-hayang acan mamanya. Urang hayang tapi barang ngadenge perjalananana ulah aya babandul. Nu bandag urang teu bisa hiber lantaran aya babandul. Manuk galamun aya babandulan moal bisa hiber. Boro-boro babandul rapet bejangjang na moal bisa hiber. Lalayangan aya babandulan miring sabelah. Kula miring sabelah di babandulan di sabelah miring deui ka belah ditu supaya saimbang piceun babandulna. Urang hirup teh mun hayang bisa hiber ulah aya babandul.
nu ngababandolan urang naon min maksudna ila nyi ila nyi an wa ala nyi ala wapi mbak si empi waruba mbok ruba ba ieu teh babandul nu bangkal nurunkeun urang ulang lamun ngadongengkeun aya hiji waliullah nya geus ngeunaheun usul ka Gusti Allah tapi kabelah dieuna kunaon ngabaged nyana ngeunah kalazatan ibadah teh dicabut ku Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah Gusti ibadah abdi anu geus dibere nikmat ku Gusti teh geuninganan dicabut naon atuh ieu nu jadi hahalang teh anu kira-kira bakal ngahalangan kana ngeunahna ibadah abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti teh malah beresan bae teu kebel beres ngadoa rewak tatangga-tatanggana rewak anakna ragag ti jandela tingkat 5 kahana pupai nyana ngadoa barang geus dedeule anakna ragag nyana ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin berarti doa diijabah anak ragag di jandela lamun Haji Pendi nyebut alhamdulillah digantung ku pemajikanan sia anak ragag ngadoa alhamdulillah orenganan eta anak jadi gangguan kamari mah teh inget ka anak lepas ka Gusti Allah merdeka barang anak resep jasa dideuleu ku mata jadi mata teh aya cinta ka anak ku sebab deuleu mata dikurangan nikmat ibadah ku Gusti Allah geus anakna diberesan deui ku Gusti Allah mantep deui ibadah ka Gusti tuh babandulna weukeut urang mah babandul teh geus bapa majikan marah bae ka babawa salat lain inget ke Allah keur salat inget ke pemajikan nganahan naon pemajikan marah bae ka aing ya tuh jadi orang mah keur salat ke pemajikan huluna aya di hate urang marah ka babawa salat eta babandul boro-boro hiber geus babandul pamajikan mending mun hiji boga pamajikan namun dua mun tilu mun opat jadi babandul kabeh boro-boro hiber marah urang diasupkeun ka sumur kunyana dibaguded geus pamajikan anak deui ngababandulan ka urang geus anak ngababandulan ka urang dulur ngababandulan ka urang nu mantek moal bisa jadi wali satungtung jelema teu merdeka boga pagawean di organisasi teh jadi babandul moal jadi wali nyana ka babandulan ku jabatan jadi bupati jadi menteri jadi presiden moal jadi wali sebab eta teh ngahalangan kana kemerdekaan urang boga dagangan boro-boro kerugi keur untung nage inget bae kana dagangan komo kerugi mah moal jadi wali lantaran keur salat anu aya di jero hate lain Allah plat hejo plat beureum plat koneng aya karung ayam sagala ambalaya urang lamun keur dagang di jero hate aya dagangan mun urang ajeuna jadi calo di jero hate teh aya sawah batur SPPT ambalaya di jero hate atuh moal jadi wali geus kitu mah sebab eta urang ka babandulan
ngomong mah yang bisa ibar tapi babandul ambalaya ngomong mah yang bisa salenggak Baitullah teh malah zikir naga di empat kunya di bulet-bulet abeh apa jar ahli torekoh geus pamake udeng-udeng make jubah abeh pajar aya abeh pajar makan lain berarti jain asli mah teu abeh pajar ja asli mantak make jubah ge nya teh abeh pajar kiai berarti lain nya jai kiai asli mah teu yang abeh pajar ja asli urang mah kababandulan ku sepeda kababandulan ku motor ku mobil kababandulan ku jabatan organisasi kababandulan ku baju hayang meuli jas deui nu warnana rada putih-putih nu itu ge aya ngan kancing eueuh hiji hayang aya nu mulus malah nu mulus atuh jeung meulina ge ngan 200.000 malah mah 20.000 lain 200.000 kadele nama bagus barang ditaliti mun teu kancing kelek bolong babandul dai nu mantak boro-boro boga jabatan mantak dah kamari ieu manyana ngomong bae we cenah kiai sok jasa cenah norekat teu meunang burung pamarentah mah ka sorga soekeun ku aing sia sungut sia ka sorga belos ya neuk mah nek jalan mana bae gengan ai kudu norekat mah di pamarentah we jalan jang sia mah kudu eureun norekatna sebab moal wusulilallah ngabahasakeun torekat tapi sia gupak di dinya moal bisa babandul boro-boro eta tuh boga santri ge kiai erun mah eureun jadi kiaina padahal santri loba nya nama hayang usul ilallah ngarantaran ieu santri jadi babandul ditinggalkeun nya nama heraneun kabehan ge kok ieu mama teh ninggalkeun santri kos jelema bodoh bae teh nyaon ka ganjaran tuh ajungan nasehatan mama pan ajungan nasehatan mama hoka mah teh batur mahara yang buka santri mah santri nu aya ge ditinggalkeun kajeun lah lain kitu ieu ibadah kajeun lah teu nyaon pan nya nama sebab boga pagawean leuwih ti eta sebenarnya mah ih kajeun ku lantaran didesek bae atunya na ge ngomong jadi kiai mah kabehan ge hararayang sebab lamun ngariung atuh gelasna ge leuwih ti 5 bisa dijualan teh gelas diareup jeung make kasur pohara jasa jeung sasalaman antri sakabeh ge jelema hayang dimulya-mulya digagung-agung eta kan babandul nu kos gararitu lamun kurang-kurang bisa nama resep diagung-agung resep dimulya-mulya resep dimumule deuk iraha wusulilallah lantarannya na hayangeunah diagung-agung ku batur teh eta ngaranna babandul sasinun teu resep jelema dimulya-mulya aju balik dibere berkat deres tuh kiai nama nu lain kiai na gayang berkat goblok nu milu doangnya nama padahal mah gawe henteu naon berkat hayang aya ku ari ge jelema nya nama geus teu ngaritakeun usul emang aing mah moal usul ieu caket pokona aing mah di akhirat mah geus kumangke bae nya na perhitungan aku situ penting ku ari bae cau blon mah budak kolot-kolot babandul ya. Menurang nyaritakeun Kiai Irun meureun jadi kiai nalah daripada di kiai-kiai aju kebanggaan. Mun aya nu nanya tes di mana yai bunga berarti bener aing kiai babandul ngaranna. Aing geus kitu mah moal usul cek Kiai Irun ning eureun. Ning dagang tahu coba ngenain disebut lagi mang ada mang berita tuh mang dah mending gitu jadi ngenain ngisuh mulai komo itu cara di Garut mah surat undang tuh make Raden baiknya nama marah goblok ya nulisan anak sah tanya kabaran aing teh Raden konon teh ditulis ka Raden anak ke leungit aing Radena tambah jauh jasa tambah lain wusul ilallah wusul ilal jurig tuh bagus gitu mah iya kunaon iya surat undang tuh make tuh bagus
Panaing teruna kesultanan, sultan panaing teh Sultan Saladin. Mau. Tah, babandul ieu cerita babandul. Henteu di mama-mama we mangkanang, mangkaning aya anu kuari mengabuyakeun nya ka mama kuarinya, nya mama geus kolot. Pantes mama mun dibuya-buya nya. Aju nya nage ngabuyakeun buya mah eta mah ngaranna Yuni Purukutut. Purukutut Purukutut. Oh itu buya orang nyana. Eta Yuni Purukutut atau Embe Gembel. Nah, eta maksudnya pek baik ngan mandeg di dinya Bang Balu. Ulaya nanaon ge ulaya Bang Balu. Geus buku pamajikan ngabang baluan urang jadi urang kudu merdeka hirup. Cintakeun ka Allah ulah aya cinta kasalian Allah. Ridokeun kana papasten Allah, urang dibere sugi, urang dibere susah, eta teh papasten ti Gusti Allah ridho. Dagang untung, dagang rudi ridhokeun. Ai keur ngomong ridho papasten ti Allah mah heueuh barang ditafsil, mun dagang untung ridho sumuhun, dagang rugi ridho manya. Urang teh dipapastenan ku Gusti Allah katang Tuhan nasihat eta urang kudu ridho muhun nuhun nyuhun. Urang kudu ridho ketika urang dibere muriang aduh manya. Eta kos kitu teh ese. Oh masyaallah lamun urang geus ridho kana papasten Allah keputusan Allah luhur hirup. Nomor katiluna kudu tapatina dunia ulah ya dunia di jero hate teh. Urang mah silaturahmi na dunia ulah ya silaturahmi teh bener-bener nyambungkeun rahmi. Itu teh adi urang-urang teh kakak yu urang sambungkeun kakak kanu jadi adik rahmi na ulah ya harapan kadua tibatan nyambungkeun. Itu teh murid urang teh guru urang sambungkeun murid jeung guru teh urang bere doa ulah dibalik eta teh susuganan tah eta tah susugananna tah kata Bang Balu teh susuganan tah eta tah diondang ka ditu rajabannya ya mayang aya nasehatna susuganan we ku kiai dinasehatan marada aju urang na dikiaikeun bunga jeung asa urang teh bandul ngaran. Di samping dengan nasehatan deui ka ditu ge susuganan deui. Tah eta teh susuganan we eta berat mah tah. Susuganan we eta. Tah lain nyambungkeun rahmi. Nyambungkeun susuganan. Eta babandul. Nah, ieu urang deui ka Allah ulah aya babandul. Tasblang ka Gusti Allah. Cepet ge kira-kira. Anjeun Nabi Ayub Gusti Allah dibere kanabian aju diangkat jadi rasul batur nyengsrikeun kana ajakan Kangjeng Nabi Ayub cak masyarakat atuja Kangjeng Nabi Ayub mangajakan salat ka Allah ge pantes sebabnya nama gagah aya dinyana harta aya dinyana kakayaan aya dinyana keluarga marulus aya dinyana atuh urang mun kosnya nama daek urang ge ibadah ka kholik apan urang mah pabelit nyaritakeun urusan dahar urang makan kudu mencari nyaritakeun keluarga pan di urang mah teu marulus caranyana nyaritakeun tentang kagagahan awakna nyana mah gagapan urang mah bieu nu mantak urang ge mun di bere kos Kangjeng Nabi Ayub apa sih urang ge gagah cak Gusti Allah delekeun coba gua inget dicoba Ayub mulai mimiti anak mimiti sato-satona onta-ontana embek-embek nanti ieu teh maruriang buadai kabeh bebeja masyarakat teh Ayub itu onta pararae kuda pararae embek pararae kumaha coba oh cek Kangjeng Nabi Ayub onta anu boga aslina mah nu Allah kuda anu boga aslina nu Allah embek nu boga aslina Allah
aju kuari dihirupan ku Allah dipayan ku Allah nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah usolli Allahu akbar becak masyarakat pohara amat si Ayub kudana para reontana para rege nya nama terus bae Allahu akbar bae tuh tapi panjana mah sugih cak nya nanti tetep bae urang lamun sugih mah teu kebal turun seuneu idinya kebon-kebon masyarakat teh kabeuleman kabeh bangsa gandung-gandung pare-pare kabeulem termasuk nu Kangjeng Nabi Ayub nu panglobana kabeulem di sawah nu di huma bahkan anu di leuitna ge wah teh nyawan leuit urang dieu mah leuit eta gudang leutik ngaranna leuit gudang gede ngaranna gudang masyarakat teh baheula mah boga gudang boga leuit mantak lamun nyaba ka imah jelema teh di deuleu lamun gudang berarti sugih mun leuit berarti susah baheula eta nah ayo masyarakat unjukan kabeh ka Kangjeng Nabi Ayub ayo pula cicingan ulah di masjid bae emang kunaon tuh gandrung pare gua bebea kabeulem manya da cicing bae atuh pare disuburkeun ku Allah gandung disuburkeun ku Allah kuari dieukeun ge ku Allah mangga nyangakeun kumaha Allah bae aing mandek ibadah bae ka Allah Allahu akbar beuh teh si Ayub teu kira-kira eta hewan beak kuari harta beak emas sikeun wah atuh teh matala leger kene Ayub malantaran nu di imana ge aya kene imah aya kene anak yang pamajikan ge masih marulus kene bae teu kebal imah anak kahuruan beak kabeh aju anakna maruriang pararaeh kabeh aju bebeja masyarakat yuk atuh balik emang ulah imah kahuruan tuh aju anak maot teh kabeh imah aya nu bogana Allah anak ge nu bogana Allah sabodo kumaha Allah bae aing mah neuk salat bae Allahu akbar ambo teh si Ayub pohara amat wah pohara iya teu teu bae cek Kangjeng Nabi Ayub itu teh urusan kos kitu ieu Allah alos diayakeun ku Allah aja dieukeun ku Allah geus aing mah ka Allah bae Allahu akbar masyarakat pantas baiknya nama Allah Akbar gelantaran awak nagaga boga tanagana hebat mulai ku Allah dikiriman tuma karena dampal sukuna aju atel digaro berkembang biak tuma dina awakna budug saawak-awak tetep baiknya na salat bae yub jangan dokter atuh lah dokter nage bakal bae jak nya nantepkeun bae tumas segala nanaon ge di awak nang Allah ieu datang nage teh diondang nang Allah ge cager nage kumaha Allah bae penting mah aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah beuh parah mah teh si Ayub urang mah boga cenang hiji ge teh salat berjamaah kunaon teh teu berjamaah cenang hiji ieu hiji pendek kunaon teu berjamaah bisul jagana bisul bagi geus teu berjamaah malah macak anakna bukan gak berjamaah gak sholat bisul teu sholat udah gua boga pajak kita kos gitu beuh lamun dirisan mah mang geus sholat malah ka sholat cenah kudu tariris kacaina pohara jasa sarojeng bunuh diri pohara teh jelas sholat kacai sarojeng bunuh diri Kangjeng Nabi Ayub babara geus beak awak bau bawa masyarakat ka bauan dirinya unjukan ke pemajikan Siti Roma Aisyah teu bau henteu tah mohong henteu kan bisa teu bau meureun ku cinta bae kakak Ayub tidak ada suami kedua kecuali Ayub ya Allah indah jasa kan orang teh lamun berhadapan jeung musuh mah orang teh nyeri orang keur cicing we kieu ditampilin ku musuh jeger marah urang goblok sia pajen kuku bagi gelut sia jeung aing lantaran musuh ceri dek eleh dek menang ngalawan padahal mah musuh gede urang leutik ngalawan bae bareng keur diuk bae aja dicabok ku babaturan urang di tukang jeger marah urang bukan teh sia
goblok nyeri aing kan sakitu doang kan. Angker cicing we nampiling di tukang ceklek we di deles sarwiti. Kabogoh urang aduh jakjana teh wit cabok lagi wit. Terasa indah tabokan mawit, aduh, masya Allah ngeunaheun jasa. Diciwitku musuh menyeri, diciwitku babaturan menyeri kene bet, tapi diciwitku sarwiti mah nya angel nya leutik bet nikmat. Ieu Siti Roma bau sote batur nu ngambil lantaran ku cinta ka Kangjeng Nabi Ayub teu bau. Indah. Ngeunah. Urang mah nu eta hubungan mah masyarakat teh jeung Kangjeng Nabi Ayub bau kabauan. Mohon dengan sangat kepada Siti Rohmah terutama dan keluarga Ayub supaya Ayub diasingkan. Jangan ada di tengah-tengah kampung. Kami kewalahan, napas tidak enak. Akhirnya dengan sadar Kangjeng Nabi Ayub kakak mah piceun bae ka ditu ka handapeun gunung. Asingkeun bae kakak mah. Kak, engke ditu jeung sa ulah mikiran jeung sa tinggalkeun kakak sebab di balik sosoranganan handapeun gunung ternyata aya keindahan jeung Allah. Masya Allah. Jadi di balik penyakit, di balik kefakiran, di balik kesusahan, didinya lah ya rahmat Allah anu hese dicaritakeunana. Ki Imron boga penyakit ambeien pohara ambeien ketika deuk didoakeun ku Kangjeng Nabi ulah nah lantaran disalaman ku malaikat Jibril ku gara-gara boga penyakit ridho dibere ku Gusti penyakit nu hatur salam lagi geus lain raja geus lain jelema malaikat nu salamna. Ceki Imron nikmat jasa kula diatur salaman ku malaikat sahasi jelema nu diatur salaman di balik penyakit nu parah ternyata aya rahmat aya nikmat. Ya Allah. Urang deleukeun bae geura nu di lembur teh anu asok ngapeng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon. Ketika manehanana dibere penyakit ku hari mulai di mana nanyakeun tasbih. Bebe jaga pemajikan atas tasbih kakak di mana? Emang kakak boga tasbih? Aing meuli pan di Cirebon. Meuli di Cirebon aing gede tasbih cepet tiangan. Tiangan emang deuk naon ka ulah loba omong aing deuk nasbih. Bu tak kakak karakuari bae ulah loba omong. Kakarak deuk geus geus usil ka aing. Tah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kak, kok ada jadi getol? Si paeh aing. Si paeh aing mani penyakit bahkan kembang paeh, hitut kembang tai. Penyakit kembang paeh. Jadi mentek aing ieu mah tas bebe lah bisa-bisa aing bae. Oh, tadi kamari keur sehat bakon teu. Ye, tuh keur sehat mah poho aing. Justru iya kuari keur muriang di balik muriang orang aya deket Allah berarti teman jelema mending muriang takos gitu mah sebabnya na keur sehat teh inget ka Allah barang muriang inget ka Allah tuh kan ka jelema keur bra-bri bro maloba jasa bro di pantro bo di juru ngalaya di tengahi mate kawadahan dunia teh tulak cangkeng lagi diceli tapi maha kawasa Allah janu Allah titipan Allah tamah berat be aku hari pakir be Jumatna ge jam 9 geus ka masjid geus boga tempat khususon deket tihang kamari mah sugih teh boro-boro ka masjid mun ditelepon ku pamajikan ge keur di puncak poe Jumat teh keur di Jakarta poe Jumat teh keur di Slabintana poe Jumat teh kur apeng-apengan lantaran berbagai fasilitas aya kendaraan dek make nu mamana aya duit aya atuh pasangan ge leuh nu di imah mah bau hapek mending neangan di jalan lo banyana di Bogor digaet di ditu digaet geus
dikawin apa ente ulah nyaritakeun dikawin nu penting happy. Waduh teh Ki Haji kos kitu eta orang Cikupa atuh geus bae kos atuh aing nyaho kudu manya kudu zina mah aing ge sekali-sekali bae sih tolol teh Ki Haji. Berbagai fasilitas saya cabut ku Allah. Mobil teh hiji-hiji acan, motor teh hiji-hiji acan. Nu kamari ambalaya perusahaan janu Allah ieu macet kabeh, boro-boro usahanya na pabrik ge macet. Geuseuh kabeh balik deui ka nu kolot tuh, cek nu kolot tungtung nama balik nama loba ngomong atuh, aing ka mana? Ka mana aing balik? Udah pangbalikan di bati ka sia. Mantak aing sakitu nyandung ka ditu geus moal aing diantepkeun bae, jang balik aing. Cek no kolot nyeri aing mah teh yang pengbalikan burung atuh aing muriang saha coba ayo nu ngusapan ayo sia mah ambe budak lain sosonoan teh ngusapan sudah ngomong pokona mah sia mah kajun hayang dicerai ge moal cok kolot ge cenah ge nyandung melos ka mana ka dieu tapi nu kolot ulah sok dicerai jang mana jang naon jang balik nek balik ka mana mun nu kolot eueuh nges, pokoknya mah kuari mah cinta bule deui ya kaneng. Kalau kuari bae. Kamari mah dibagi opat, sering saparapat, kuari cokot deui cinta. Geus jeung neng kabeh. Geus raradutan kieu, coba teh cinta, udangkeun coba barangna udang teu henteu cegeuna. Geus kolot, geus teu udang. Naon artina cinta? Geus teu udang gitu mah. Lah sudah loba omong kuari mah urang kuari mah udah naonan kerek balik geus dicarakan kuno kolot kamari ieu marah kuari henteu marah sebab naon mesti diusir pan diusir kamari balik ya na tah kuari mah susah jasa nah neng kuari mah kakak mana samping kakak nek mana ujung mah kak ini jam 9 kajian nek ti heula bae abeh ka sorga na ti heula cenegeh di ditu nage lamun onta da eta teh kudu jam ka hiji kakak mangke ditu naik onta engke neng ngaboncengnya segala ngabonceng segala naon baheula kula hei mulai nyana ka masjidna jam 9 balik nage batur geus baralik nyana mah panderi sugan teh maca sholawat orang muka kasheula sugan aya leuwihna tolol tungtung usah di masjid bae pengen laleungitan duit masjid orang si eta nah ieu tadi nama apeng-apengan barang susah berarti ya juk hari getol ngaji mingguan ngendong batur mah jam 7 berangkat ngendong sebab naon pagawean kan masalah ya guys getol jasa ngaji getol sholat getol berarti mending susah tah dibandingkan jeung sugi sebab sugi mah nya tilok ibadah tah nana tah babandul areueuh keur susah keur sugi mah babandul loba teu bisa ibadah barang susah babandul lancar ibadah ka Gusti Allah urang mah neuleut teh kuari susah jeung sugina tapi dideuna secara gaibna tuh keur sugi mah teu bisa ibadah barang susah mah cenah bisa ibadah babandul eueuh tuh kamari ieu keur sehat mah teu bisa ibadah barang keur muriang mah kuari bisa ibadah babandul eueuh nah urang ulah nungguan ku Allah di piceunan babandul mending miceunan sorangan kuari coba di imah ulah boga TV babandul tah coba ulah boga HP ulah boga mobil ulah aya bikeunan ka kiai kiaina nu mana ulah jauh-jauh tuh celah tambah jalan bae hayang ulah loba ngomong sia tungtung nama murid babandulan guru boga babandul tolol ta guru murid bisa hiber guru ngagebru aduh teu beres ya tapi cenah bari urang babandul nah iya Kangjeng Nabi Ayub teh ternyata eta teh dibalik secara zahir mah kadeleuna ku urang teh guling gasahan lantaran penyakit horenganan dibalik penyakit nyana teh selalu jeung Allah
Kangjeng Nabi Ibrahim secara mata kasat madi belum ku Raja Namrud make ketepel lantaran brah kapan seuneu teh nuanien sedengkeun geus dipersiapkeun di tengah ta eta teh make ketepel ditarik ku algojo haju ketepel teh jepretan ditarik haju dilepaskeun brus kana seuneu nu diperkirakeun bakal tutung jadi areng ternyata Kangjeng Nabi Ibrahim kapanggih jeung Allah di jero seuneu kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim secara mata kasat manyana di belum ear-earan kuabehan ke masyarakat teh Ibrahim pae Ibrahim tutung oranganan dibalik eta kapanggih jeung Allah masyaallah coba ge nu mantek Kangjeng Nabi teh kapan naik ka gunung terus asup ka guha kabehan jelema teh ngan teu ngomong doang nanaonan eta Muhammad make ngasingkeun diri kos imah bae kumaha mun hayang nginum kumaha mun hayang dahar nanaonan di luhur gunung mapan mun hayang dahar saya nginum ese perbekalan anu saeutik kadang-kadang Kangjeng Nabi teh henteu dahar teu nginum di luhur teh saat seperti eta sorangan jol malaikat Jibril alaihissalam tara aya jelema diangkat jadi wali keur di luhur spring bread keur enjot-enjotan jeung nu ngora malah aya atuh boh cenah itu mah diangkat jadi walina di HI di Hotel Indonesia malah aya tadi ge dijeburkeun. Oh, itu mah cenah keur diangkat jadi walina di Hilton. Tambah budak malah aya. Mun kitu mah aing manggi kanikmatan teh harita. Keur diusir ku pamajikan barang diusir aing keluar terus jarah ka kuburan. Tengah peuting hujan bari geledeg sing jelger. Nyangakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah dek balik ka mana ku pamajikan diusir aing di kuburan hujan. Oh, para ujang salin ujang naon lah geus sebatang karanya lindung ka Gusti Allah sapeting dua peting tilu peting di dinya hayang dahar ujang ngundang nginum ujang salah saya aya bae nyangakeun pae-pae hirup-hirup geus saminggu teh dahar teu nginum dek balik-balik ka mana tapi urang mun tayang ka Gusti Allah jol we aya dinya aki-aki saya imbah Abah mbah nu di mana mbah nu di handapeun tangkal caringin teh wow bajamrong kos kitulah saat-saat keur model kos kitu biasana cahaya datang lamun geus datang cahaya mata di cahayaan ceuli di cahayaan irung di cahayaan sungut di cahayaan make cahaya ilahi atuh urang nage kaluar teh melalui cahaya ilahi hirup teh melalui cahaya ilahi eta mah kekuatan anu dibarengan ku hawa nafsu eta lah ngaranna watak urang ketika urang ngaleungitkeun perwatekan eta di babandul eta teh dileungitkeun nu timbul adalah cahaya nu kamari daharna kudu make sangu kuari mah cukup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika dibaca la haula kok jadi seubeuh cahaya datang iraha eta nyana dibere cahaya kos kituna dibere cahayana ketika mantas diusir ku pemajikanana aju nyana teh tas belang main geus sabodo pemajikan aing main henteu langsung sapoe 2 poe 3 poe mungkin sabulan pohara jasa ku batur mah geus di kitu naon ngaranna nu edan-edan lantarannya HSB di luhur kuburan padahal mah di luhur kuburan kan terek mana naonnya nama tungan di tempat be di dinya mah diusir di luhur kuburan jadi di dinya jol mandak urang mun hayang manggihan Lailatul Qadar ngadadak moal bisa cenah urang ngintip Lailatul Qadar cara di pesantren modern turun ka jalan kabeh abe urang manggihan Lailatul Qadar belaon jeung guru-guruna cek ngalaman naon beur Lailatul Qadar bisa diintip cara awewe keur mandi meureun ngintip si mbak meureun tuh ku kabehan tuh atuh dak naon ngintip-ngintip keur mandi atuh ku ari mah teu kudu jadi HP ge sing bolekak nek naon mbak diintip atuh mun nyahoeun masih mbak kenapa diintip-intip atuh datang aja ke sini pintu terbuka cak si mbak goblok urang mah ngintip orangnya mah hayang
hayang-hayang. Nah, iya ketika kos gitulah anjing Nabi turun ayat Iqra ketika prihatin di luhur gua di Jabal Sur. Nah eta atuh kitu kene para aulia Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi kutub nata jadi wali teh eta teh 3 tahun teu kapanggih jeung jelema. Geus berjuang anu luar biasa. Geus dianggap nu edan cumplang campling. Karak didatangan cahaya ilahi. Urang hayang gapanggih jeung Lailatul Qadar. Aju puasana ge bukana ge rujak, aya kopi, aya teh manis, aya teh tawar, aya cai putih, aya budak. Aju beladirna rujak samangka aya rujak naon gara bonteng suri aya segala rupa aya itu ieu mah lain neuk magian Lailatul Qadar ieu mah ja ieu mah berarti naon bedana jeung Firaun mah beda tuh wal menang Lailatul Qadar kudu diprihatinkeun yang menang Lailatul Qadar mah teh digaallahkeun barang daharna dikurangan karak urang geus prihatin anu luar biasa. Mundaharna ge biasa nawasok sapiring orang 3 comot bae. Comot Muhammad Ali tapi. Tah, kuduna kos kitu urang diprihatinkeun nginum gitu kan. Ulah sakahayang beteng urang aya hayang manggihan Lailatul Qadar mah. Eueuh dongengna jelema nu puasa kos urang manggi Lailatul Qadar eueuh. Tetep bae kudu diprihatin-prihatin. Difokuskeun hate ka Gusti Allah karak manggil Lailatul Qadar. Aju manggil Lailatul Qadar na model orang pondok mah aing manggil Lailatul Qadar ira jam 12 beurang. Manya Lailatul Qadar jam 12 beurang. Euy penting. Penting Lailatul Qadar mah teh Lailatul Qadar lain halul qadar lain. Lailatul Qadar ti penting deuk kumaha manggihanana jadi penting na hees bae. Guru lah penting dahar dikurangan minum dikurangan fokuskan ke Gusti Allah ulah kegiatan-kegiatan salian ke Allah TV ulah aya sape ditutup kabeh ieu mah istuning we ka Gusti Allah hayang manggihan abu atuh eta mah mutiara dek dibikeun ka sambarangan masa mutiara dek dibikeun kana sok main HP segala SMS-an ka jahe segala rupa murah amat tas Lailatul Qadar. Cak Gusti Allah emang na parang sana babandul nailah ulaya babandul mulayan orang guari micenan babandul cok ulaya kabeng berat naon bae ge ulaya kabeng berat fokuskeun ka Gusti Allah mantepkeun jeung manteng ulah berat kuye urang geus bisa tanggawekeun babandul lain deui lain deh cenghar urang salat ngeunaheun di peuting segala rupa kadenge nu ku batur teu kadenge kurang kadenge coba ge urang di peuting we udang jam 2:30 batur moal ngadenge atuh moal aja hees urang mah ngadenge suara bangkong kadenge cangkas kadenge dan naon ge kadenge urang lamun seri gudang peuting mah aya nu seserian kulo ge kaget Goreng kaget setengah tilu anu seserian gini wah naon ye kunti anak tak lain ye ngan kudu di tangan di mana suara nu seri orang santri mas setengah tilu geus seserian bae masya Allah ku senang teu nyaho ekonomi keur macetnya nama sorry bae tengah peuting deui masya Allah ya si budak yang seri kenaon ku aing diintip bae lah yang nyaho coba ya santri aing keur yang seri kenaon ye lah malah bejakeun lah gua ieu. Sakeuna mah aing teu ngintip berenana. Sial teh santri, ya Allah, ya Rabbi. Tuh. Eta kos kari itu asal aya berarti penting suara kadenge ka urang. Masyaallah. Nah ieu babandul. Ah aya jelema nu geus naek turun deui. Komo nu encan naek mah ku babandul eta berat. Maka urang picenan sebagai babandul lamun urang bisa micenan babandul hampang bread
Teta makan kerdongeng Kiai coba cara micenan babandul nago namun ieu mahal. Cara nata nu mahal tah. Sanajan dibejakeun geus moal bisa ieu. Moal kajian dibejakeun ge moal cak aing moal lah geus lah. Geus aing ngabau-bau sungut atuh ngabejakeunana. Maksudna kumaha? Maksudna di samping eta pan engke ka ditu mah embung sorangan. Kahayang supaya jadi embung sorangan teh kumaha udag-udagan jeung kahayang jeung karesep kahayang resep udag-udagan urang dibere ku Allah ijah heueuh naek urang ijah heueuh naek beuki embung sorangan aju ka ditu sieun urang lamun merenung we kieu ye misalna urang dibere duit ku pamarentah sieun sorangan naon sebab keur ngeunah ke beusi kaganggu embung Ai urang nanti mah kos Habib Rojak atuh biasa bae malah proposal jauh kangeunahan pan ketika orang boga kangeunahan kuari endek hayang boga HP ih besi jadi gangguan sebab nikmat ke kaganggu henteu embung sorangan embung terus hal-hal duka itu teh embung-embung sebab aya anu dipertahankeun hiji kanikmatan nu batur hese nebakna eta kumaha carana? Nah ieulah mulai make cara heula. Carana mah dina jasad keneh bae. Peureumkeun mata, cocokan ceuli, cocokan irung. Paeh atuh. Atuh siapa cocok teh cocok zahir lain atuh, make cocok batin. Aya paranti cocok na mata dipeureumkeun bisa ceuli aya cocokna irung aya cocokna dicocokan irung teh urangna sila sidakap atawa leungeun di dieu dihandapkeun naon karangarana susu nu belah kenca aju ditarik napas urang kaluarkeun urang neuleukeun tungtung irung bae tah neuleukeun tungtung irung neuleuna make mata perasaan Allah jadi Allah asal kajero asal keluar Allah asal kajero tak deleukeun tungtung irung seakan-akan Allahu asub keluar Allah asubhu keluar Allah Allah urangna fokuskeun ka irung ieu nomor ka hiji sok geura engkena ambe urang ambe Allah bakalna sebulan 2 bulan 3 bulan terus bae gitu bakal hadir engke Allah sorangan eta kakarak di dieu encan engke mal bejakeun ka dieu ka awak mah rugi aing geus sia hibreng teu teu mimiti irung nomor kadua nomor katilu nomor nu mantak aya carana mun urang endeup narekat ngan engke lalaunan teh katakan geus bagian hu Allah urang mimiti la ilaha illallah mata mah zikir syariat ngaranna naek beka dan geus disyariatan thariqah kakarak hu Allah mulai irung diatur mata diatur ceuli diatur kabeh aya pun urang ku sakitu bae dicoba bae lah eta mah meunang eta mah meunang urang penting mandi heula syaratna mandi kurusna wudu mandina jam 12:30 ka ditu sareng sahiji jam 1:30 jam 2 tak mandi beres niat mandina niat mengamandian mayit jadi seakan-akan orang mayit tuh saya mah kitu bae atuh ku aja namun jadi mayit beneran ulah atuh ai kos kitu mah kakara ge endeuh geus embung aja minta antar ka pamajikan antar kurang dek mandian mayit ji cak pamajikan naonan tuh dek ibadah segitu eta kese ande bukan seakan-akan orang mayit kandian ieu bersihan mayit bae urang teh nah perasaan mata rasa orang bahwa orang mayit beres wudu terus make baju putih orang mayit teh kumaha mayit terus orang make sesengitan moal kebel ge aya ge mayit asli tah ieu nu ngabimbing kitu nu hese tah zikir nama di wetan di kulon di kalerian loba ngan teu jadi-jadi sebab nu ngabimbing
ngabimbing diarahkeun kumaha ieu ngabelokkeun niat fokuskeun ka Allah ge hese sebab nu ngabimbing da eueuh lain-lain mah akur ngabimbingna setelah orang mandi terus wudu salat Allahu akbar mun geus sare urang tahajud mun can sare hajat beres urang sila teh napas langsung ka jero Allah tapi di tungtung irung keluar masuk napas kebal fokus eta kakarake kadinya nementak lamun urang ayeuna boga tulisan atau dipraktekeun ku sorangan edan coba engke aya perasaan lain kagetnya na tapi pan aya dibimbing mah ulah kaget engke aya muringkak bulu coba ge urang kikituan be ijah heuh muringkak bulu geus ya muringkak bulu geus jurig datang sia ta eta teh kos kitu encan lanjut aya pengaturan napas urang kakarakena narik napas di dieu adapun bujal 2 jari naik ka luhur ka dieu ka luhur 2 jari ka dieu 2 jari eta nu biasa eta mah syariat eta mah la illallah biasa kene tapi eta geus mulai diolah ta napas ta geus diolah makna mah masih biasa talqin zikir gelokkeun kuari ditorekatkeun beda makna kuari naik muringkak bulung ge naik mah muringkak bae teu puguh teu karuh kaget kan urang ji kun lain rasaan leuwih kieu ye culat cileuk urang ge pocong tah naon sih enek norekat aja sih ka pocong maknya atuh mulai tah urang sidak konon gitu ngaranna fokus konsisten fokus eta ngaranna muraqabah muraqabah urang kan lamun nu ngabimbing hese kitu-kitu bae tapi lamun ngabimbing kieu ye cara muraqabah teh napas heula eta mangkana aya 4 rupa kan napasna mulai tek manteng ke Gusti Allah mulai urang naon nu dimuraqabahkeun ku urang engke eueuh sorangan kahayang teh eueuh sorangan sebab dibulak-balikan di jero hate muraqabah ngaranna fokus deuleu ka Allah deuleu ka urang seakan-akan urang okos anu ucing kitu ngintip beurit fokus ka Allah pek engkena biasa-biasa bae urang dengan waktu mungkin sabulan 2 bulan 3 bulan deuleu dunia biasa bae deuleu jelema biasa bae eta kumaha jalain urang pan Allah kan nu mere cahaya ilahi jate dihayang-hayangan urang fokuskeun diri ka Allah ai ku Allah teu dibere mah henteu ngan teu mungkin Allah mah selalu mere bae manjada wajada nah ketika urang arana kada jadi dibere ku Allah jadi urang kalem bae dunia biasa bae artina atuh aya eueuh tak urang lamun nyaritakeun metode mau ninggalkeun dunia hese amat encan berangkat kan urang ketika orang berangkat mah engke eueuh sorangan kahayangna eueuh sorangan jija biasa bae orangna biasa hampang bae biasa ngan paling mun make mobil bae urang enek cenah hampang ieu keur carita deuk ngaluhurkeun diri melalui perjalanan khusus ulayah babandul ieu mah keur carita ulayah babandul itu encan dilaksanakeun asa hese bae ketika geus dilaksanakeun eta emang hese ieu ngan ai berangkat bahkan bisana datang ka mana ka ukur kan ku urang bisana ka mana ka ukur ieu sejakna ieu nu berat ge sejak geus mimitina memujalasah bae heula urang kebal-kebal ke katari ku omongan-omongan katari ku dongeng-dongeng ku cinta eta ge geus aya urang di wilayah waliullah geus sakitu urang memang datang ka dinya urang mah sugih hayang jadi wali hayang wallahu a'lam bissawab.